tempo ge can aya kabar deui cenah isukan budak lagi areuh hayeuna kamarana teh nya. Rod, kamar teh nya si Aka angan kawewe. Bener. Hayangan kawin kamar teh. Angan kawin. Padahal pan cak mana kan nanya kana wewe urang. Wewe urang aya mah aya. Kucingnya di sorangan. Kamana mangkatna nya? Kira-kira kalama ya pare dah hayang kawin. Kalala teh mah dijual we, ieu mah daun-daunna mah meureunnya. Bisa sugan jeung para sapi. Aya awewe mah urang asongkeun ka si Aka. Kumaha urang tehan si Aka ya? Aya Rod awewe mah babaturan aing. Ya ayeuna mah urang coba we lah. Urang ka si Akakeun heula. Urang panggihan si Aka lah ayeuna mah. Pusing, yang kawin dah. Aduh, bararingung sakapeung mah. Atuh ieu teh kudu kumaha. Geus ayeuna mah hayu urang teh sugan disaung keur sugan aya. Hayu kayak gitu mah. Ayo. Ya. Udah geblog si Aka teh. Aka sebertnya tahu itu nya. Tuh. Aya mah ya sakirana di orang ilik we. Nah hayu lah kayak gitu mah. Nah, aya na ieu geun bro di tangan. Sia Karena kapanggih. tos di marana sia. Biasa Kongko. ngawangkong di Lebak. Yo, Cek, kamari geus daguan isukan, awe teh kumaha? Aya awewe maka babaturan uing. Heuh, maksud baturan wing teh pancan nyaho. Pos kumahana dibawa encan. Fotona teh nyaho. Aya fotona aya weuh. Ya geus enang ulah. Gampang lah ulah segala foto. Urang teng langsung ka imahana. Heuh, maksudna ke sugan ka alay ieu panen ieu nya. Mantap ieu panas-panas ge tungguan we. Da bisa aya sapi. Manuk kongko meureun nya. Yo, manuk eta kitu. Atuh kalala teh ngajual we pas itu tah anu arejo tah naon tah. Kadang ka Rod aing kedele nya. Mana? Dia kalau dah. Eh. Nya. Oh, biasa lagi tahu sih lah. Kalem. Kapikiran menikah teh hees. Kade poho. Geus aya mah ulah sokan loba teh anu dipikiran lah. Hayang kawin, ieu teh kawin awena can aya. Si Bancet kamari ngomong ke isukan. Ayeuna tadi geus engkewe cenah. Urang panggihan. Pan teu dumuk malah mangkat pojol lila ayeuna teh tingkah mana ieu mangkatna teh ieu. Tadi mah hayang modal. Hayang mah ku lila can datang-datang meni. Sukan ngising bata. Gorohan atuh ayeuna mah. Si Bancet nya. Oh. Urang gorowan. Dat. Woi. Gimana? Yuk. Modal. Kulila Buru yo. Wis burit. Kadung, kadinya kadung. Kunaon ka kok gorowokan uing dihandap. Kulila batu nungguan mun Sorry. nu kamari teh arek nanyakeun. Isukan we. Isukan we. Aya eueuh. Jadi nyage teh ngabejaan. Kamari nanyakeun ge. Kamari nya. Pohoan ka aduh. Heeh. Kan si Bancet anu boga awewena ge. Mainan we eta pan urang nanyakeun kamari ge ka didinya kumahana. Naon nih garandeng? Dia kah yang kawin? Hah? Pas yang kawin? Icing didinya mah icing, mah nyaho urusan. Jelema rebes yang kawin. Si goblok. Goblok eta budak.
anak saya paling teh sok kapangi sok aya budak teh di sawah goblok teh ku aing tempok ku aing ieu kira lagi kapangi. Nope. Emang eta budak mana, Kak? Urang ge teh apal budakna eta budak mana wangor eta budak teh masuk aya ka dieu ge ka saung aya wae urang ge teh nyaho eta budak mana Longor eta budakna. Duk Terus dispurit ya. Jangan balik ya. Balik sadap. Baliklah. Betul geus lapar. Ayo ka balik mah. nah mah tuh dieu heula di dieu heula ya Baliklah nya. Ayo bagaimana baganya. nungguan ah urang aku mah Dieu lah. eta ulah henteu Oh, kalem. awewe nya Baliklah nya. ayo Aduh. Gara budak eta tadu kuat capek aduh. bener mau alianya awe teh ah yang kawin geus buburu ieu teh ang kawin ge ah awena can aya ieu teh nungguan si bancet teh darah rumuk lu kumaha tuh ah balik oge apanya ah daripada di dia serangan banyak tuh bingung ah yang balik apa budak baralikannya ah terus ah yang balik ah